nu mantap jelema teh waktu di dunia aya nu kokomoan teu inget ka pangeran setik-etik acan kafir musyrik murtad aya anu inget ka pangeran bahwa pangeran teh Allah ngan teu kaburu maksiat bae di dunia aya anu inget ka Allah tuluy ngalaksanakeun perintah Allah ngan teu puguh ilmuna nu bodoh aya anu nya inget ka Allah sebagai pangeran tur nyaho syarat rukunna bari ngalaksanakeunana kalawan rapi zahir jeung batin iyalah anu untung kanyahoanana di mana eta di dunia kuari kanyahoanana saha jelema nu bulak balik ka masjid eta nu hebat kula masuk aneh aya jelema deket jasa ka masjid tapi teu nyahoeun tihang-tihang masjid aca teu nyahoeun sia di mana jijing deket masjid Al Barokah nu anyar teh ai tiang masjidna sabaraha keke sabaraha nya keke sabaraha opat sia mah beloon emang opat sabaraha tah tihang aya teu jauh ka tihang masjid moal di dieu mah moal teu aya nu teu nyahoeun ka ampar-amparna aca aya nu teu nyahoeun ka cet-cetna aca nah lamun hayang nyaho jelema anu boga iman tinggi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah di dunia mah hese nimbangna endeu kumaha aja nu boga timbangan mah Allah anu nyaho ka batin Allah urang masa kadar nyaho zahirna hungkul kumaha sih nyahokeunana nganyahokeunana sakumaha tadi ayat nu dibaca innama ya'muru masajidallah man amana billah jelema nu iman ka Allah jeung ka Rasul Allah iman ka yaumil akhir jelema nu ngarame-rame masjid dimimiti ngabanguna nyana siap jadi kalang dada siap segala rupana berang jeung penting pikiran pembangunanana datang ka ngawujud eta mah sakadar bangunan tetapi anu paling istimewa mah ya'muru masajidallah adalah bulak balik ke masjidna isuk-isuk ke masjid berang ke masjid sore ke masjid aya cenah kieu di dieu ge nu kos kitu mah ke masjid dek naon mukaan kenceleng masjid duitna sabaraha duit dipaling lain eta isuk-isuk ke masjid ibadah ke Allah berang ke masjid ibadah ke Allah waktu sholat minimal waktu sholat nu 5 waktu ke masjid ciri jelema anu bakal kanyahoan di akhirat ya'muru masajidallah man amana billah nu iman ka Allah jeung ka Rasulna jeung iman ka yaumil akhir adalah jelema nu ngarame-rame masjid ngabangun alhamdulillah sakieu mah pohara jasa di jauh keneh tadi kula geus ningali bau di bugal aya masjid megah amat menarahna mah di kaluhur menjulang tinggi masyaallah kula milu bangga sebab naon sebab masjid teh nu ditingali ku para malaikat di langit sakumaha urang dunia neuleuh ka langit neuleuh bintang al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah urang mun hayang nyaho ka imah Allah ieu aya masjid imah Allah coba ge menang ka pangijing Allah ge di jero ge coba ge barang di deuleuh ge jaya ge kitawil eta kitawil nu wau jeung Allah nah al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah saha jelema deuk hayang ka pangijing Allah silakan ka imahna
urang teh sebenarnya mah babari jasa babari ya dek nebak nanaon ge jahaju ka harti bae sok geura ge lamun urang liwat aya lapangan belah dieuna aya gawang di dieu aya gawang eta lahan paranti naon pardon main bola berarti pinter kan urang berangkat deui set manggih deui hiji bangunan di dinya aya merekna warteg paranti naon eta dah berangkat deui set aya deui di dinya polsek paranti naon paranti setan paranti setan menanya imah setan polsek itu setan itu mah mabok bawa kadinya bener tuh nah itu setan ngaranna ye anu zina nah bawa kadinya maling bawa kadinya berarti eta mah setan mantang menangkeun nusok menangkeun setan mah tuh setan ya hese menangkeun setan mah lain ku setan mah berarti setan eta tuh lamun urang berangkat lewat de aya de di dinya teh nya kantor desa berarti naon da berarti naon ngajual taneuh banting ngajual tanah anu trok dibayar teh eta urang manggih deui tempat set majelis taklim berarti naon main remi sama kelas majelis taklim berarti main remi kan tuh lain manggih orang masjid Masjid Al Barokah cak hate paranti naon paranti dumadeheus ka Gusti Allah lamun urang di imah salat kurang husuk misalnya tahajud udang jam 1 jam 2 salat tahajud Allahu Akbar kurang husuk ka masjid coba ge jam 2 coba ge poekan masjid dia lampuna poekan lawang kunci kurang soragan Allahu Akbar di imah mah teu husuk ge teu husuk teu ngageter tapi di masjid mah asana paeh tah budak teh di masjid teh buyutullah imah Allah saha jelema anu sering ka masjid berarti sering mengunjungi Allah lamun sering mengunjungi Allah etalah di dinya kadar imannya na eueuh jelema anu betah di masjid kecuali jelema-jelema anu taqarrub ka Gusti Allah ngajaah ke masjid salat duha ngajaah ke masjid tahajud hajat ngajaah ke masjid beda ya urang misalnya ieu kan nyengerian ku awewe ye kan nyengerian ku awewe urang nanya awewe neng ka mana neng tuh nyatanya bae ngaca dalam lalaki digitukeun seneb coba isuk tanya deui ku aing kadarang liwat deui neng ka mana ngaca ya Allah wah amat sih mulai guys lista maja 3 kali aing awas coba yang nyaho paling tanya deh kok neng mereka mana neng ngaca wah berangkat ke Cisoka neangan ini ra'aitu ahada asyara tasbih puterkeun kan kurang make batu segede kieu balangkeun tas ngawirid balangkeun ke arah imahna di mana kidul bismillahirrahmanirrahim eta batu ragag nyana ngarenjak mantep nah iya sabaraha poe cenah kieu 7 poe ngawiridna sabaraha 175 nu diwiridan naon atuh moal dibere ku aing sia ngadon melet kabeh ge wirid di imah deng undang 7 poe tanya deui ku urang neng ka mana neng ngaca wah berarti teu jalan ya ngawiridna heula di mana
ternyata ngawirinna di imah mual manjur di masjid kan aya malaikat di masjid aya bantuan gitu orang datang ngadinya ngawirin malaikat ngambe oh bau ini roa itu lain deui malaikat gitu Masya Allah wirida di masjid batere sebab naon buyutullah al masajidu buyutullah. Nah iya malaikat kieu bae ngan make syarat hayang kapangijeng malaikat mah hiji urang kudu bersih zahir batin, nomor kedua make sesengitan malaikat datang. Lamun haji pendi mah moal datang malaikat jin ayo naon sih geus kieu jin emang sia musuh aing nanti sia aing dibalangkeun ka bedug sia ku aing ada objana bapan ngalengkah bae atuh pan jin teh keur diuk dilawang kasempar ku sia emang sia nu sok diomong-omong ku ki uci teh ieu dipoteskeun ku aing sia entah kamari ieu mah nya teu bisa lempang dipoteskeun jin. Nah ieu masjid ulah sambarang bulantaran buyutullah aya larangan-larangan hiji ulah ngomongkeun dunia di masjid, dua teu meunang dagang di masjid, tilu nu heb teu meunang ka masjid, opat junub teu meunang ka masjid, lima nu tas nganjang ulah es masjid itu tuh urang awas dia sebut ka bedug sia iya aya aturan-aturan buyutullah. Masya Allah ulah-ulahna naon masjid maka karak kurang nyokot ngaleungitkeun kokotor hiji bae ge aya kala kaya tau barang bangku urang dipiceun keluar eta bidadari teh geus kieu bae misalna Ustad Epul micin kalakai dibalangkeun keluar cek bidadari Epul sini bidadari Masya Allah karim lailah hagaan kamu muntai kotok mah kotok kayak di masjid ini adalah mahar bidadari muntai kotok na letik bidadari na tepat gelis muntai kotok na gede bidadari na gede gelis iya Masya Allah mas kawin bidadari bersihan kurang set ngan carana kudu belajar heula ka kitawil carana belajar kudu ka kindim carana bersihan kos kitu teh kudu belajar heula lantaran lamun teu belajar mah kan aya nu kieu doang ngabersihanna ieu teh kotok beres set beres teu jadi ngabersihan ge kudu ngaji masjid. Masya Allah iti ulah beda piceun jisimna plek kurang kene bersih cayan kadinya plek lamun deuk diantep lamun deuk dielap sakali set cek guru nu bagus mah teuneun we dirinya cai kadua kali plek sagaring-garing eta nu afdol neuk dielap nu kadua ge nu bersih masalah. Jadi tungundang sambarangan cara tadi asal eueuh bae teu bisa. Kos gitulah cara ngaleungitkeun najis. Nah, udah ngaleungitkeun teh kotok di masjid bidadari geus bae. Pendi Haji Pendi. Haji Pendi geura paeh. Atuh kan moal teu paeh mah atuh moal bisa ka ditu. Atuh nya mah bidadari ge lain hayang kanyan ieu geura paeh doang. Atuh bidadari nyumpahan. Atuh cak Haji Pede teh. Lamun aing geus paeh ka dinya teh can puguh. Tah deui bidadari. Teh heula kula ge cenah nganu kasar cak bidadari. Nah iya nu batak di zaman sahabat di mana-mana aya masjid kotor kemudian paheula-heula aya nu gerut aya nu gelut
lantaran kapiheulaan gelut. Awas ya imah aing bidadari ditu ribut sahabat lantaran kapiheulaan. Ai dibugel mah kapan kapiheulaan limbah gelut, kapiheulaan cewek gelut ya barang bau digelutan geus. Namun aya awewe kemudian ku batur disikat ya Lampung embal aya kene putih gede adat geus ieu mah digelutan. Watuh awewe bangga ulah cek babaturan mah elehan ini resep lalaki mah jalain kitu. Lalaki mah awas ya eta kebogain coba-coba ku sia toel awas ya lamun aing can ngujul ngaler sing hades padahal mah leutik bawakna teh ngomong buat aja ngomong lalaki eta kok kitu. Lamun lalaki kemudian dicokot bebenena hajunya anak sadar bae cekel peler aya ternyata tuh paingan ayo lalaki mah lain awas ya tak ulah digunakeun jang urusan kos kitu mah kuduna urusan agama. Mun urusan agama kakarak sabilillah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu masjid teh al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Tudiu li ahli sama. Ieu teh nyaangan ka ahli langit. Kama tudiu li ahli al-ardi an-nujum. Sakumaha ahli bumi kacaangan ku bintang. Malaikat ningali ka bumi teh mana bangunan masjid teh, mana masjid anu hebat teh, rentul masjid cararaan dibugel itu aya masjid di dia, aya masjid di ditu, aya masjid kadeuleur rentul. Cak malaikat saang amat loba masjid, masya Allah. Sakumaha urang leuleuh ka langit, beuh bintang loba amat, tuh nu gede, tuh nu sedang, tuh nu leutik. Urang kaluhur nele bintang, malaikat kehendap nele masjid. Lamun masjid poek malaikat ieu si poek amat cenah ieu lembur naon ieu masjid dah turun malaikat ngobrol malaikat jeung malaikat poeknya wae masjid aya eta masjid teu kadeuleu caknya pan bisa teu kadeuleu danana ieu ti pamarentah. Wah asal dana ti pamarentah busem beli masjid. Kiai pangnebakeun cenah ieu kira-kira aya dana ti pamarentahan teh. Ka ambeuna mah loba. Ka ambeuna mah loba ieu. Bocor ieu mah ieu. Dapal bocor. Dan ieu nu ngeri ge kieu ge dina yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jelema ke surga timbang bagus surga. Ketika nu jore ka neraka embung aing mau neraka embung aing mau neraka ngurumpul kabeh kafir musyrik murtad pus ka neraka ieu mah ngarumpul di sisi neraka. Cek malaikat, hai urang mana dia? Malaikat teh urang Pandeglang meureun temannya. Urang mana dia? Kami ti ilat. Dia lain ke surga tuh kan itu bukuna jore makan neraka tuh bung panas tolol dia mah ini ke mana tuh dia yang ke surga coba dalam bukuna di dalam buku ceng ngelulu ya masya Allah karim cak malaikat aduk daraun dia nungguan kasalamatan naon kapal aya kapal naon gitu dia baheula kami ngabangun kapal Al Barokah. Nah bener supirna Wahyudin kenek Udin PLN wow didinya langsung disebutan Arifin masuk, Soleh masuk,
anu araya nu kuari milu ka dieu aya catatan-catatanana pasir satrek masuk batu kali satrek masuk kabeh hararasuk anu henteu milu ngabangun mah milu cenah kulatan idola eueuh tiket ta sia hayu sia eueuh tiket sia ji cenah kiai abah milu cenah kuari bae teu bisa kuari mah geus anggeus tadi bae jang kula bae bawa ka Cilongo kan wah teu kiai belon bikin garus nih bae nah di arasu kabeh mudah-mudahan orang ilat milu kabeh ka dieu nu pasir nu batu nu semen anu paku anu pikiran bae anu kerami kabeh milu. Waduh, kapal Al-Barokah ila pimpinan Wahyudin dan Udin akan diberangkatkan ke surga Firdaus, mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Kapal muatan orang ilat ya. Barang datang ke tengah, wih panas. Oh panas, kurang bocor, berang di dalam kuna hodana, kue di jahi mau bocor, mana bocor ya? Coba. Orenganan aya duit di pamarentah, bocor, aya proposalan, bocor, dijamin bocor, cak pula bocor, sekali deh. Kula ngadenge ka urang di akur teh jeung aambuhan kula aya proposalan dawa ayo sia aya dawa tuh aya cenah budak sportif tuh budak aya duit di pamerintahan dawa tuh sia ngabohong burut sia halo Gusti Allah lagu nah iyalah lalagaan ge tapi bebeneran sing hade ibu bapak ketika orang ditimbang amal nu bagus geus teu kudu dicaritakeun deui yadkhulunal jannah bighairi hisab masyaallah geus caritakeun teh dina hadisna panjang mun didongengkeun aya anu pertimbangan keneh aya anu ngagejebur ka neraka aya anu disalametkeun ieulah melalui safinatun najah parahu atawa kapal masjid waktu di dunia mantap sing hade ibu bapak urang dieu khususna masjid di mana bae ge sarua masjid mah di dieu geus beres ka mana ke pasar Kemis eta kana eta catatanana cenah pasar Kemis geus beres wah ditu diputar eta kene buyutullah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mantap aya dina Al-Qur'an fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar aya bangunan di alam dunia anu patut kudu bahkan wajib antur fa'a diluhurkeun diagungkeun dimumule bahkan paranti ngabersihkeun asma-asma Allah wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar berang isuk peti sore kinayah karena waktu terus ketika jelema anu bener-bener mantap imana ka Gusti Allah
teu pernah capek nama teu pernah kaganggu rijalul la tulhihim jelema-jelema lalaki-lalaki khususna umumna para wanita lamun memang geus dimenangkeun di daerah-daerah nu geus teu aya fitnah rijalul la tulhihim tijaratun anu geus teu kagoda ku dagangan teh geus teu nggodanyana wala bay'un jual beli perniagaan perbelanjaan dan lain sebagainya teu kaganggu ku eta tuning nyana bener-bener mantap ka Allah la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah tina zikir ka Allah salat etalah wa iqamus salat wa itaiz zakat jelema nu mantap ka Gusti Allah keur macul ya keur macul sekali dua kali tilu kali aya ngadenge suara azan Allahu akbar Allahu akbar langsung tenden pacul Allahu akbar bebersih masjid teu kaganggu ku macul rijalul la tulhihim tijarat keur dagang di toko beres ngadenge suara azan Allahu akbar langsung titipkeun ka pemajikan atau ka anak atau mun titipkeun langsung tutup berangkat ka masjid teu kaganggu ku dagangan teu kaganggu ku jual beli di pasar di kantor keur meujeun na ngantor ngadenge suara azan Allahu akbar tutup langsung masjid Masya Allah iyalah kunaon eta nu mantap kos kitu teu kaganggu ku dagang teu kaganggu ku jual beli teu kaganggu ku tani teu kaganggu pasar kantor berbagai aktivitas hatta ngaji teu kaganggu tetep teu kaganggu salat an dzikrillah emang kunaon ya khafuna sieun jeung rempan sieun kana naon yauman poe tataqallabu fihil qulubu wal absar engke anu ancul-anculan bulak-balik endap-endapan hate teh deudeulean mata ka neraka dibawa amal urang nikmat amat ketika urang jaga di akhirat di poean yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar salat urang utuh puasa urang utuh zakat urang utuh haji urang utuh berbagai amal-amal urang utuh ya Allah ya Rabbi dibuktikan amal teh dituntun kas puasa geus eueuh kasep tah geus geulis Masya Allah ketika di dunia tani ngadenge suara adzan dah adzan deui bae kakaraget cikeneh keur di pasar dah adzan mah adzan bae isu gaya deui keur kaberesan karung haji pendeui baneng amat teh budak adzan heh ngaganggu bae ieu mah buat demen nih mah nah di akhirat gue ketika datang ka yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar dipanggil dibawa dituntun amal teh kadinya Masya Allah ieu saha jore jasa salat eueuh puasa eueuh zakat eueuh Masya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka luar biasa Allah hakikatna deudeuh ka urang ilat dieu supaya jaga di akhirat salamat ku salatna salamat ku puasa fadl Allah salamat ku zakatna salamat ku hajina salamat ku berbagai-bagai amalna di antarana ieulah nu bakal nyalametkeun mudah-mudahan urang dieu kabeh salam jaga di akhirat ulah aya anu kaliwat ka surga kabeh wajib ting di dieuna sok manu gaplek wah surga tuh amun amin ja nya ge boga rarasaan meureun
Urang lamun aya main gaple aju ka sorga, protes urang di ditu. Si urang mana? Urang ilat. Sakanyawa aing sia main gaple bae pun ka sorga. Iya, tuh aing mah nyaho, kek. Aing dikusul ka malaikat. Malaikat Ridwan ka dia. Salah teh. Sah, ieu salah teh. Bener sini mah main gaple bae hampura ieu mah kasalahan. Wah, ieu mah budak kudu dibebaskeun ka jahanam ieu mah. Kunaon ka dieu budak, nyeplos meureun. Emangna di dunia bisa nyeplos, di dunia mah bae, teh di akhirat lah nyeplos. Jatuh ngeunaan mah cenah teh masalah, teh maja urusanna urusan Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, introspeksi urang. Baheula di alam arwah, turun kuari ke alam dunia, isuk pageto alam barzah, jaga aya yaumul akhirat. Etalah yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ialah masjid tanda bahwa gede letik iman urang dinya deuleu masjidna kahiji. Nomor kedua, setelah masjidna aya deuleu saha nu sok ngaramekeun masjid nu bulak-balik berjamaah salat jeung sajabada, etalah jelema anu kuat iman. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah malam ieu urang bisa babarengan ngaji, mudah-mudahan ngaji urang dicatat ku malaikat sebagai catatan anu bagus, jadi cukang lantaran kasalamatan urang jaga di akhirat. Iya tadi geus ditanda tangan prasasti bahwa masjid ieu telah selesai dibangun, tanda malam ieu walimatul waqirohna geus dilaksanakeun, kemudian atuh tinggal urang nisyanana. Mudah-mudahan bapak-bapak anu naon gitu ngaranna sehat berjamaah, nu kurang sehat tuh masalah, atawa sehat nama ngan embung ka masjid neuleukeun masjid bae, asal datang mereka dia neuleuh lagi sehat kajeun teu salat ge ke datang neuleuh di ke datang neuleuh cak jin teh awas ya. Awas ya koy, depenggal sia koy. Ngan neuleuh deung goblok ieu budak ieu. Moal neuleukeun masjid teh ibadah. Neuleuh Baitullah ibadah, neuleuh masjid ge sarua bae. Kebal-kebal mah nya ge isin. Okos urang udang ti peuting, ulah wakat tahajud. Udang bae heulana ngarokok bae. Ke HSDI. Isuk peuting udang ngarokok ke HSDI. Ke kebal-kebal mah ai aing si edan teh jeung kitu. Kayaknya udah pikiran. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula secara pribadi sangat bangga turun ngadoakeun atuh urang dieuna mudah-mudahan nyararambung sakali deui urang kabehan nu aya di dieu mudah-mudahan dijadikeun ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Urang ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.